Selamat datang di episode ke-7. Selamat menyaksikan. Maghrib mana lang? Ay, balik lang. Ayo ke dia. Wah, Bang, kesep Bang. Lepasin dulu Bang. Udah gelap. Kesep Bang, euy. Pakai gitu euy. Cewa orang ka maneh. Dibangin si Owan kikituan hukul. Era itu celana biru, celana barem. Budak SD. Serius tuh, Jak? Serius atuh da. Manehna. Iya. Teu wae. Si Wawan mah SDG naik 6 tahun. Alasan wae keukeuh we 6 tahun oge. Teu naik 6 tahun oge SD keneh eleh kepejuh maneh mah. Tibang ge diteunggel kitu tah. Beda kamari ge mun manehna neungeul tila beak. Eta sabak irungna. Alasan wae maneh. Pati. Aya si Wati mah sina balanja ka warung. Yeh Mar, kamari ka mana? Teu amang jeung si Wati. Ke rumah sakit ya. Aya naon ka rumah sakit? Eta aya dokter. Aya suster, tapi loba nama nu garering. Yeh maksudna lain kitu. Perlu naon ka rumah sakit? Oh. Eta panan bibi ngajuru. Oh nyi nok teh ya. Nya. Nah, ka rumah sakit cenah arek ka bidan. Nyaho atuh cenah mah orok teh 8 bulan jadi temperatur. Prematur eta teh ngaranna. Kamari ge orok ge eta diasukeun kana kompresor. Inkubator. Ayeuna salamat dua nana. Si bibi mah pendarahan. Kudu transmigrasi geus beak 2 kantong. Transfusi. Anu kitu teh ngaranna Semar. Eta teng eta we lah. Terus orokna enak kumaha? Nya eta orok nama panas, tadi teh dites pek kana kelekna, da bisi sutet. Setet meureunana Mar. Nah, bisa prematur sagala. Teu nyaho atuh cek dokter mah eta indungna teh loba ngadahar emi. Aya nama kan emi kitu, loba nu make formulir. Formalin meureun Semar. Maneh mah ngomong teh salah wae. Geus lihat ngobrol jeung maneh mah. Geus CNN mah rek ka dapur rek masaknya. Ai si Wati ka mana? Kan di bejaan tadi oge keur balanja si Wati mah. Balanjana ka mana? Ka warung. Geus rek masak. Ti, biasa ngiringan kegiatan Karang Taruna teh? Cep jeung saha geuning? Aduh, Cecep. Aduh. Kamari jeung si Oyok. Ayeuna jeung si Wati duduaan. Gede budak teh kawan nanya. Di teang, lain ka imana si Cecep? Janten naon gitu Janten panitia ngayakeun lomba lari. Tiasa Wati. Nah ngobrol jeung si Acecep. Kan ieu nuju nyarioskeun kegiatan Karang Taruna. Nah tengah jakan Emar. Kan nembe pendak, nembe ngobrol Emar ge bade diajak. Lomba naon? Lomba lari. Yeuh, hirup mah lain pelarian tapi perjalanan. Wati, aku benci kamu. Salah. Wati hiji deui. 1.2, Emar cantik Acecep yang punya. Ade labu maneh teh. Geus labuh. Kunaon maneh teh? Itu si Cecep ngobrol jeung si Wati. Naon maneh Cep? Gumasep teuingan. Wati, tong daek jeung si Cecep tingali lalaki teh rapi pisan kitu. Udut-udut atuh sia teh. Lalaki kos kieu mah jauh ti kemerdekaan, masa depan ripuh. Dasar anak namang nean. Hayu Mar, milu ulin. Tong diajakan si Wati mah. Wan, siapa kamari gitu kos budak we. Kitu-kitu naon? Gitu. Senam naon? Kamari ge urang rek nonjol karunya we kasih Ya. Mun geut kieu kos petinju teh.
Kamar ge. Gitu tah. Rek di tengah. Kat ngalian banget tapi karunya calun marek begeg tuh. Wow, dia sarul kieu. Dih. Lepet ya mah kieu ge anger kikituan ada lepoan. Ate mah kieu. Sekalian kieu tah. Dih. Kagok senam. Ayo ngomong we. Dia hayulah di dia. Dih, hayu wae urang mah. Kamario gitu. Oh, kayu aya nama urang mah isim lah engke. Nah, mana boga isim? Boga. Menang di mana? Nya di imah. Ayo. Bohong ya. Bejaan ayo coba ngaron si Arul lah. Ya enggak sengke kurang ngadukeun deui arek. Ayo mun si Arul nawanian mah. Wanieu sarua mah. Tinggal maneh, arek maneh. Ayo wae. Saya urang teh bodak ayeuna aja urang. Ayo. Tadi Mar kos gitu. Nya sawias tenanawan wati. Eta punten wati dina mas tak aya naon? Gitu Ieu deh. Idi geuning bisa aya hileud. Jak, geus pan kamari ge, geus nepi ka magrib teu eureun-eureun. Oh, geut anggar kana we ge nya. Padu-adu, tak mah geus cariting tingalikeun ya gelut mah kieu. Aja euy. Si ojak datang. Anjing si ojak ngomong kieu. Beak ieu bagus ojak dieuna ya. Cecep beak ieu mah euy. Tinggal si ojak ngambek kieu. Jeger ngambek jeger. Resep. Apa ojak? Ojak dah mang. Alhamdulillah. Masih pentolan teh. Udah mah kitu we toh. Abang si cecep teh nya. Cek urang. Kitu toh anjing sia. Asli. Yang mati tinggal antuy. Antuy. Nuhun. Itu di pangkat. Nya geuning. Gimana atuh nya? Kumaha sih si ojak mah ngomong aja juga nu heueuh. Banget. Nah euy karunyangan kalah ka Salim. Aing mah teu ngeunah kasih antuy. Dengan si Wati. Antuy we. Ngomong kumaha sih Awas salah. Tadi nama rek dibohong. Tepung kasih Wati. bisa kitu. Dengan si Ayok ah. Emang kumaha sih. Yok. Igi GTG, igi ciging wagae kayak gitu, Bu. Daripada juga si amang-amang ngan ngomong we juga baneng. Tahu kemarin. Mar. Geuning mana di dieu? Teu jeung si Lope. Naon teh mah lope urang jak. Naon? Lope urang mana? Hantan euy. Mun bareng juga paduan suara. Menigeulo biasa nage henteu. Saya naik main naon ah? Mana antu? Jak. Oh heeh. Kacang panjang anu pondok kucing. Mana dewa? Kucing kucing. Ayo ngalong motona ayo. Ih, Oh, jauh si Arul. Teuing Rul. Tah. Untung saya kenal. Salah. Nah, Mar, ayo. Mar heula. Urangan. Saen. Ayo. Yok, urang lama nih heula. Pas. Hello we. Ayo. Ayo. Oh, jauh si Arul. Teuing Rul. Tah. Ayo Rul. Rul, Rul. kalah hancur we. Saya. Oh, ya. Orang mau pangarina. Karena utanagaan kemarin. Bang teh benangkeun teh. Ayo, Mar. Teh benangkeun teh. Mata di. Eta mah teu disanguan eta mah. Ayo, Nang. Nah, Jangan tuh nang. jauh ya. Kari teuing. Yak benangkeun. Yok. Yang dibenangkeun tuh yok. Nangkeun yok. Harapan terakhir. Ya, kudu berakan masih oncing. Ayo, teh ucing si Wawan ya. Ayo. Ayo. Ya. Halo lo, Cing. Tah. Kurang euy. Di teh. Paci. Tah. Ikut jeung urang euy. Tah. Ayo. Yok. Tah. Ayo. Untung tidak. Hai Mar. Sedot. Sebenang. Aja. Ayo benangkeun Nuturkeun si Emang kan. Bareng. Yok mana? Benang ya. Kedari ya kalau teh. Dah kudu konsentrasi atuh. Deui.
Lawan ya. Nang, Mah. ayo nang. Nanaon aja. Benang. Nang benang kena. Konsentrasi. Jiwa lu patmanap juh panlan lu buyar. Hong Raja, Hong Entuy, Hong Nana, orangnya benang ya. Benang. Gening ka nyahuan padahal poek teh tadi teh. Urang ge benangnya. Sedang we. Urang ya. Bro, euy. Mah, jauh. Oh, ganti untuy. Sok, Mar. Ayo. Ulu. Jauh teuing. Ah, didinya bae lah. Mar, kita Mar. Mar, telah Mar. Pakai berak. Alah. Buset. Berang ya. Benang ya. Aturangan ya. Cuy. Benang deh. Komo ka mana ayo? Orang teu ucing euy. Bertuan. Kemana lagi ucing-ucingan? Har. Masih bantuan tuh ay. Cicing mana teh? Tak cicing guys. Mananya? Kak. Kubur. Kalau bawa sih bantu mah. Naon? Pak Wan benang. Pak Wan. Ayo beneran. Hong Arul, Hong Ojak. Urang alin Arul. Hileud. Langgaran ojak hileud urang mah. Nah, udah tama. Tuh. Hong Ojak. Tuh hileud. Hileud. Hileud aja. Sanu mimiti. Ah, aneh iya urang beunang. Cajak. Tadi mana jiga nanti dah? Si hileud. Saranok mak. Mak nya hileud juga bagong. Anjir moyokan mana mah. Loh. Belakeun tuh. Urang rumputna jauh. Nah, eta.
Kalau panang ora apa kolot? Ngora. Hayang atuh. Jadi kot. Hang nanang, benang. Geus ucing we Rul. Mang mana? Di urang mah geus beunang 3 kali oge. Geus tong parasea wae Teh lah. iya teh ucing jagoan. Mana? Lanang beunang itu coba. Kunaon eta ingkut-ingkutan kitu? Nang kunaon nang? Aing rada tangan apa? Koleset Pagawean tinana. Cenah teu bisa tuak taek. Naon eta? Cacing. Oh antoy. Kabeh. Yuk, terima. Nang kabeh. Ah, nama mah jauh-jauh ah. Jauh-jauh teuing. Sap, Bella. Man, Mati heula. ngomong jauh na. buset. Deui sama si Mati Wawan. daya itu tadi. Berangkat tong euy, berangkat ya. Si Wawan ucing ya. Sama sendiri Wan. Berang ya. Ayo. Deui. Atuh yuk. Yuk berangkat yuk. Berangkat si Wawan ucing. Aku gandeng. Galak. Batuna itu teh. Nya. Mana? Ayo beunang. Alah eta. Naon Dah arcen mana? Kan gulutuk. Benangkeun ratung ke urang Wan, kucing. caca pusing Wan. Ya. Kalau batu. Jadi tiheula di soal cuma ucing. Nah, itu ucing euy. Ngomong. Wan, pakai berarti mana Wan? Oh. Ya pakai mana aja? Ya. Wan. Siap. Bertuan. Anjir, geus heula nya. Urang rek milu nyumput. Bisi diteangan ku si Marcel, Beben, jeung si Brian.